Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di bumi ayana. Alhamdulillah tu ayana Mang Dedi geus maju bagian anu ke-82 dina lenjeran carita Jakarana karangan Amburos. Sakumaha nu kantos disungsi dina bagian anu ke-81. Pedaran Mang Dedi kasapihuan jina mangsana medarkeun kaayaan alam tiburang di lemur Sindang Sari, khususna nuju medarkeun kaayaan Badrowi sakula warga atanapi para kanca harita teh keur ngabadamikeun tina ngeunaan setoran ti masyarakat turun ta oge sing saha-saha cenah bisa menangkeun anakna nyatana nyimayang baris diangkat cenah jadi minantu. Tah eta anu diomongkeun ka ti Bah Badrowi ka anak buahna. Kumaha tuh lajenganna carita nyalangkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadaya mah nabung kadeulap like, subscribe, komen sareng loncengna ditoel. Atuh nuhun kumangrupi perhatosan mangga urang Bandungan caritana kaayaan alam di berang di desa Sindang Sari. Mangsa alam harita teh beuki berang bae. Malah Bah Badrowi harita anu ngaraja dewek di eta lembur atau di eta desa. Muni asapang aingna ngan hanyaka cenah ayeuna mah muncul bahasa keren nama pendapatan nurun. Harita geus rengse atuh riungan. Geus kitu mah atuh babadamian dianggap beres we. Saterusna mah ngobrol ngalir ngidul teu puguh hulu buntutna. Gancangna ieu carita urang kocapkeun dina poe isukna. Harita teh isuk-isuk si Jupri jeung baturna geus saragendang dan maksudna mah nya biasa we dek ngajalankeun deui usahana sakumaha anu geus dibadamikeun kamari. Nya sanggis aramitan maka guruna terus kencis ararinit ninggalkeun lembur Sindang Sari. Kasugri para wargi, can urang tunda heula kaayaan lembur Sindang Sari khususna maka Badrowi jeung dua pangawalna. Insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang tuturkeun lampahan si Jupri jeung baturna. Anu tilu nyata si Oded, si Keling jeung si Juha anu keur ngaredar ngajalankeun usahana bari jeung sakalian neangan nyimayang jeung paku. Sanggeus aya kana sababaraha poe ngaliderna si Jupri jeung baturna jog anjog ka hiji tempat anu simpe ti iseun jauh ka dieu anggang ka ditu. Maranehna rugrag atuh areureun bari jeung napasna ngahega kawantu capek. Keur kitu tok si Juha harita. "Pri. Horon holoy.
Rereh lah kadang, capek duh. Cek si Juha berjeng rengkap ranjung. Oke sarwa capek Juha. Si Jupri ngawalon bari jeung ngusap kesang anu renung dina tarang. Kieu dagekeun sa Jupri. Tu aya tangkal gede euy wah. Rereh heula di hanapeun tangkalna yuk. Cek si Juha ngajak rereh nyanta ka baturna bari jeung oloyong atuh ka sisi jalan. Gek diu kandapeun tangkal kai anu gede jeung ieu. Terus awakna nyarande kana tangkal bari jeung ngagebaran dada kawan tu kaayaan harita teh keur panas poe ereng-erengan beri mentrang-mentring. Dapu atuh keur usum halodo tarik. Nampok kitu baturna anu tilu atuh sarua atuh pating koloyong nyamperkeun ka si Juha. Terus gek dariu ngareureuhkeun kacape maksudna mah. Sabot keur kitu pok si Keling harita. Lain geus sabaraha poe urang teh nya luntan ninggalkeun lembur Sinang Sari teh yo. Ceuk rasaana geus jauh ieu lalampahan yo. Jeung deui di mana nya urang ayeuna? Asa karek nincak ieu deka euy bener sumpah bener Den. Heeh. Bener memang, bener Keling. Ceuk rasaan dewek ge sarua kakara ayeuna urang manincak ka wewengkon ieu mah. Kumaha ari silaing Jupri, Juha? Nah apa ka tempat ieu atawa henteu? Si Oded tumanya ka si Juha atuh si Jupri bari jeung nareret. Pok si Jupri harita. Punguh dewek oge acan pernah ka dieu mah yeuy. Jadi aing teh nya oda. Dewek mah asa-asa apa ya? Naon? Dengekeun sa Jupri dek rek ngomong lamun teu salah baheula aya sageus pernah ngaliwat ka dieu teh jeung si Obed jenatna. Dina mangsa manehna keur hirup keneh baheula. Oh. Jadi kasubna wewengkon naon atuh ieu teh Juha? Dengekeun si Ode dengekeun. Lamun teu salah mah ieu teh kasub wewengkon Pasir Layung. Pasir Layung, heeh. Tuh belah ditu lamun teu salah aya lemur gede ta jadinya teh. Cek si Juha nerangkeun kaayaan dirinya bari jeung curugna nunjuk ka jauhna. Lantaran memang heueuh baheula manehna pernah ngagarong ka lembur eta jeung si Obed jenatna. Ngadenge kitu pok si Jupri harita. Lamun heueuh ceuk maneh lemur gede jigana loba anu beungharna ieu. Kumaha lamun kepeuting urang datang kadinya si Wanjung Sugan we atuh hasilna loba. Ari ngagarong ka lembur anyar mah bener teu? Nya hayulah. Satuju dewek oge euy. Jupri, tapi saacana peuting urang arek kumaha heula ieu teh? Naha arek ngajadog beji dieu atawa dengekeun aing ieu. Naon sateu Keling? Dewek karek ngomong. Cicing heula we lah. Sagedeung mah di dieu teu kudu ka mana-mana. Naon sababna? Naon sababna sia mah deui. Sabab moal lila oge sore goblok. Mending hees heula we itu ngumpulkeun tanah kajang kepeuting atuh. Tak kitu ceuk pamikir dewek mah. Cik kira-kira na usulan teh dewek satuju teu? Kitu ceuk si Keling. Bari jeung terus ngagoler dina jukut anu hipu. Reupe peureum teu malire ka baturna. Tapi dipikir-pikir mah benernya mending hees heula we jadi ayeuna mah yeuh tong leumpang. Engke leumpang menungguan peuting. Heeh. Tina naon atuh kitu oge euy. Ded. Tapi tah kadenge teh ku si Laing si Jupri ngadadak manehna curinghak. Celina rancung-rancung we meunikeun kadangdak dengdek. Kadang naon si Jupri? Cing atuh karek oge rek hees aya wae si mah ngaceblik. Cek si Ode harita sakaganggu meureunnan. Sia dengekeun gerata sing benar. Bet asa sora suku kuda euy anu keur ngadeuketan ka dieu sok bere dengekeun euy. Cek si Jupri ngomong rada nyentak ka si Ode anu kaganggu sarena. Aing mah geuning pri asa aya sora kuda tapi di mana kaya kuda sateh jadi dia. Sia Oded.
Celi aing mah beda deui jeung celi sia tuh. Labad itu juga nama kehalangan ku pengkolan euy. Yuk sia urang nyuput heula tangke lamun geus kanyahoan saha-sahana urang pegat jugan we atuh. Aya jelema beunghar anu ngaliwat rebut babawaanana beres man. Bener juga. Heuh. Bener euy. Ayo ah, urang nyuput. Tuh. Si keling hudangkeun. Tong sina molor jadinya bisi katambueun. Buru. Si Juha mereparentah ka baturna. Sangkan gancang-gancang ngahudangkeun si keling anu keur sare atuh korejat si keling hudang. Nya sanggeus kitu gancang atuh harita kana oge pating salingker kana buni. Terus antuh nyerumput buni bari jeung panon mah ngawaskeun ka jalan anu bakal kaliwatan ku eta kuda cenah. Tekung sila anak breh rentang-rentang. Aya anu datang hiji kareta kuda. Di kusirana teh ku saurang lalaki anu awakna katempo ni jangkung bodong tur wawon awakna teh. Sedangkeun di tukang aya dua urang lalaki anu tarumpak kuda minangka anu pangawalna meureun. Nampok itu si Jupri jeung baturna oge keur nyarumput puguh we meunikeun kacuringhang. Sabot kitu pok si Oden harita, Jupri, tuh tempo euy, aya kareta kuda euy. Geus pasti jiga nama jalma beunghar tah. Lantara ai jalma biasa mah moal kitu atuh. Sanalah jiga nama anu aya anu jadi pangawana duaan di tukang tuh. Si Oden harewos ka baturna nyatana ka si Jupri. Bari jeung panon mah atuh teu leupas mencrong ka hareup. Ngawaskeun kana kareta kuda anu beukeu lila teh beuki deukeut kadinya. Ngadenge kitu pok si Jupri harita. Bener deh. Ahli warisna. Ulah asal bener pisan cigana jalma beunghar tah. Nya, sok gancang tatan-tatan urang pegat ku sarea. Tuh, beuki deukeut teh engke. Tah dengekeun yeuh. Lamun geus aya hareupeun urang kudu gancang-gancang kaluar. Heuh. Cek si Jupri marentah ka batur-baturna atawa merebeja. Sangkan siap-siap siaga cenah pikeun begat rombongan kareta kuda nu deuk ngaliwat kadinya. Nya teu sababaraha lila lahar atuh eta rombongan teh ngaliwat ka hareupeun si Jupri jeung baturna. Nu harita keur nyarempon beh dinu bumi. Nya sanggeus kitu mah atuh harita. Sedangkeun anu dipegatna masalah saurang oge eueuh anu curiga. Biasa-biasa we lantaran geus minang ngaliwat ka tempat eta lain dengan saukur harita. Tapi barang keur jongjon kitu ngadadak aya anu pating gurobas tinu bala. Disusul ku sabaraha urang jelema anu pating gara jeleng terus atuh ngabaredega ngahalangan jajalaneun. "Hop! Aron!" cek si Jupri bari jeung nulak cangkeng. Ngagorowok ngatarik bari jeung ngacungkeun leungeunna ka luhur. Nampo kajadian kitu puguh we. Kusir kuda anu diupang hareupna teh ngarasa reuas. Melah gancang sakilat ngeureunkeun kudana bari jeung panonna mencrong ka hareup. Nempokeun 4 jalma anu harita keur ngaberedega. "Aron! Urun heula euy!" cek si Jupri harita. Galak pisan. Ngomong dia ditujukeun ka kusir kuda anu keur muraleng ka manehna. "Ai, nah aya naon ieu euy? Make jeung wani-wani nitaheureun." Kusir kareta maksakeun manehna nya ka si Jupri. Bari jeung panon muraleng kana beungeut si Jupri. "Bantol lo bacot sia. Lamun ceuk aing eureun nya kudu eureun." Si Jupri nyantak eta kusir kuda. Bari panona malik morolong meni bolotot. Kusir kuda harita dengan hate. Nasaha isi lain? Jeung kunaon sia teh make sentak sengor sagarupa karewek teu gugur teh angin sia rek ngajak ribut si lain teh. Cek kusir jiga nu wani. Mun jeung panon ayeuna mah molotot ka si Jupri. "Ulu.
Eta tukang kuda meuli molotot euy Pri. Aduh, hayang dicolok wae matana kurang ye ieu dirorek atau ku bedog. Naon sia? Mata sia nu ku aing rek colok mah sia. Nyaringkah sia ka ditu tong halang aja jalaneun aing. Itu cek eta kusir kareta nitah indit ka si Jupri jeung baturna. Sabot keur kitu kolotrak pantok kereta aya anu muka. Jerut aya saurang jalma anu turun tina jero eta kareta katempo seorang lalaki anu umurna kira-kira aya kana 50 tahunan mah. Saleuneu nyampurkeun ka hareupeun si Jupri jeung batur-baturna anu keur malencrong. Ari eta lalaki dadeganana meuni jangkung sembada. Rupana tangep samalah lamun keur ngora teh mah geus pasti ngabogaan rupa nu kasep jeung gandang. Sabab katempo dina panon kitu deui papakean anu ginding nandakeun yen manehna teh lain jalma jore-jore. Lantaran katempo tina sorot panon. Nampo durungan turun tina kareta atuh si kusir kareta oge turun kitu deui pangawalna anu dua jerat turut tarurun tina kuda teh. Haha, saha si lain aduh. Eta papakean meuli geuning kitu euy. Si Jupri tumanya ka jalma anu panggindingna nu aya hareupeun manehna. Tapi eta jalma teu ngawalon sakacap-kacap acan jika nu embung loba ngomong. Tapi ari panon mah neuteub seukeut ka si Jupri jeung baturna anu tilu. Kunaon sia ditanya ku aing teu ngajawab ha? Kalaka jempe we siga nu pego sia. Cek si Jupri ngomong kitu bari jeung paporongos. Pok ai kusir harita. Dasa mangkulu kurang ajar sia. Wani sia sasentak kadudungan aing. Hayang moda sia teh. Cekelan mah kuda we kuda euy. Tong bari jeung papolotot kadewek. Alah. Lain hayang modar aing mah deuleu, tapi hayang ngarampok harta bana sia. Lamun si laing sakabeh masih hayang hirup, gancang pasrahkeun bawaan anu aya di kareta sok. Buru-buru sia. Jadi si lain sakabeh terek ngagarong. Oji Isro. Maju oi. Ieu jalma teu bisa diantep. Maranehna arek ngarampok ka urang. Cuk eta kusir. Mere parentah ka baturna anu ngaran si Oji jeung si Isro. Pok atuh harita. Ya, siap Kang Duki. Soklah tong diantep lah. Urang warah tamang keluk teh. Cuk Isro ngawalon atuh ka baturna anu jadi kusir kuda teh nu boga ngaranna si Duki. Ngadenge kitu cakakak teh si Juha harita. Jadi si lain teh sakabehna teh arek ngalawanan ka dewek. Nya. Heueuh. Geus pasti kuring. Sakabeh arek ngalawan jeung saha bae jalmana anu dirampok ngajadog wae. Eueuh we. Kitu cek si Oji. Bari jeung melotot atuh ka si Juha. Ngadenge kitu si Juha harita. Sok atuh sia. Ari keukeuh hari kitu mah jeung aing. Jadi sialah sok. Beda maju. Urang aja. Hiop sabrut atuh harita. Si Juha narajang pereupna ngahius bang baraan kana cukang irungna si Oji. Sok atuh keplos. Si Oji rikat lep ngelokeun sirahna atuh sakilat atuh harita balik narajang leungeunna ngolebat deuk nganampiling palipisan si Juha. Yo gedung jas atuh harita ditaklis atuh kuleungeun kencana si Juha. Nampo kitu atuh jeleng si keling oge luncat terus narajang sukuna ngolebat arek ngajejek ka kemplonga si Oji. Tapi si Duki atuh teu cicingeun barang nampo kitu mah atuh harita si keling ngolebat sakilat manehna atuh jeleng luncat bari jeung ngajejek suku si keling ti gigirna. Siak beluru galeong awak si keling harita ngagaleong lantaran tajongan suku si Duki harita kawilang tarik jeung kesi. Aduh, sia goblok sia. Si keling harita engke-engkean sabat karasa nyeri. Sok sia geus puguh sia nu goblok mah. Lamun arek gelut sia montong licik sia goblok.
Make jeung ngabongohan segala sia sok lawanan aing ku sia wani mah. Kitu cek si Duki manehna nangtang ka si Keling. Bangsat sia wani nangtang ka aing. Hah, kumaha we nahana make jeung teu wani atuh. Lamun kitu mah sia si lain can apa ka aing. Heh, kenaon make jeung kudu apa ka sia sok lah. Arek gelut mah tong loba catur. Kaganeng-ganeng sia bau bangus. Ulah asal Nyaan sia bangkar waras sia. Iot. Atuh harita si Keling narajang suku kencan yang lebat atuh rek ngahancak kana beungeut na si Duki. Tapi eda si Duki oge aturan cingeus barang suku si Keling atuh ngolebat sakilat ditakis atuh kuleungeun katuhu. Yuk deus atuh harita. Sabot keur kitu atuh si Duki langsung ngasupkeun serangan balik. Peureup kencan atuh ngablesur ngagedor kana gadona si Keling. Yuk si Keling ngaguak harita lantaran peureup si Duki nyageleuti keuna pisan kana mamarasna kana gado samalah sorana oge menikeun kang kadenge ngagetruk estuning mata klinu. Hah, sia dasar setan sia. Gado ai nyeri sia goblok. Cek si Keling bari jeung rawah riwih jiga rek klewe. Kunaon euy nyeri? Hah, goblok sia. Siar cilung atuh si Keling harita saburut deui si Keling narajang deui pereupna atuh menikat butpot ngancam-ngancam ka si Duki. Tapi edas dina kitu nama si Duki oge lain jalma anu atah-atah pangabisana kawilang geus mahir dina bidang ilmu bela diri mah. Nya barang serangan si Keling datang buru-buru teh si Duki keduk deus atuh hiu keduk deus sababaraha kali atuh manehna leungeunna bantrok sorana kadengina menik pating geletruk esdun mata klinu. Nya antukna mah atuh geur we si Keling jeung si Duki pihak juragan gelut menikeun karagot silih tonjok silih tajong silih siku silih jejak jeung sajabadat eta duanana kawilang kesit jeung rancingeus. Alah yo yo pot yo pot hop yo hop ya, tong loncat sia goblok. Kumaha aing sia aya yo hop yo hop yo hop hop. Nampok musuhna anu kawilang kesit si Jupri manehna oge atuh cicing lantaran tu manehna ngarasa jengkel yang gancang-gancang bisa ngarubuhkeun musuhna. Nya teu loba pikir panjang harta kena jeung luncan asup kana pakalangan terus milu narajang ka si Duki anu harita keragot tarung. Nampok kitu si Duki manehna oge beuki rancingeus gerakanna kesit jeung panuna atuh cingceung nitenan kadua musuhna anu ngaraponan ka manehna atuh satur sama deur we gelut atuh mendir ragot 2 lawan 1. Hah, kodok sia gelut teh ngaroyok sia mah. Kumaha aing sia goblok. Ai gelut mah kumaha aing mah hiat. Dikoroyok wae sia modal kadieu montong loba bacot sajurig. Modal sia ieu mah hiat kocapkeun atuh si Oji. Anu keur gelut ngalawanan si Juhanya sanggeus aya kada sababaraha jurus katempo si Oji atuh rada kadese. Malah dina hiji kasempatan si Juha oge mampu atuh ngasupkeun serangan sukuna anu katuhu ngolebat ngahancak kana puhu celina atuh si Oji. Yo si Oji ngagurowo bari jeung awakna oge atuh ngabangkeung ka tukang. Nampo awak musuhna ngabangkeung si Juha sakilat ngahumbatkeun di sukuna. Suku anu kencan dimaksud arek ngajejek awak si Oji, tapi dina kayaan kitu si Isro harita teh jeleng luncat bari jeung sukuna atuh ngajejek babokona si Juha. Yo urang
rojo gebru awak si Juha tikusruk harita kaharep. Kurang ajar sia ngabongohan si malicik geru teh, cek si Juha. Bari jeung nafsu teh terus atuh harita gancang morejat hudang. Red malik atuh ka si Isro. Anu harita geus tatan-tatan deuk narajang deui. Sia mah ngabongohan gaing. Teu kudu loba bacot si gelut mah. Yak atuh harita. Si Isro atuh narajang peuripna anu buleud dengan blesat ngarah kana beungeutna si Juha. Tapi si Juha gancang ngagilekeun awakna ka gigir bari jeung sakilat atuh ngarawe peulupna si Isro. Hiu karawak peuripna beunang pisan bari jeung terus diparieuskeun ka tukang. Si Isro kekeluhan leungeunna karasa nyeri lantaran ku si Juha cakalna bari jeung dipariuskeun. Munikeun ka ngurilit samalah awakna katempo atuh ngadang ka tukang. Sabot keur kitu hiu jaduk atuh harita si ku si Juha harita kena nyayang kana angeunna si Isro. Si Isro ngagurowok sarantan tarik pisan. Ngalantaran ngarasakeun ka nyeri nu kacida angeunna nyeri jeung seueul meni asa ngoro sirah oge asa muter lieur asa ngubeng asa muter nya antukna mah bru si Isro harita kena oge namru dina taneuh anu garing. Si Isro kadenge humarurung sedengkeun si Juha manehna nya kakak seuri. Sok ada sia ku sia. Itu cek si Juha bari jeung ngalejeg nempokeun si Isro anu keur harita nyuksruk. Samalah keur kitu teh hiu atuh jeduk syak jedak para awak si Isro ditajongan ku si Juha. Atuh puguh we munikeun kokokot siakan. Malah jeung gogorentelan sumurupa atuh belajar. Nempo kejadian kitu si Oji sok sanajan kanyerina acan leungit. Ari nempo sobatna kitu mah manehna oge teu mikeun sarta sakilat narajang sukuna ngablesur arek ngajejak wali ka si Juha. Tapi dina kayaan kitu si Oded teu cileureun. Manehna oge atuh jeleng luncat bari jeung ngareng ka suku si Oji, siap dangeuak solonton. Kebut deui si Oji namru teu jauh ti baturna anu katalah si Isro. Si Oji kadenge manehna ngagurowok suku jeung leungeunna atuh garetihan lantaran ti gesruk teh kana taneuh anu garing. Nampo musuhna atuh namru, si Oded atuh teu ngantep sakilat ngayunkeun di sukuna arek ngajejek awak si Oji anu harita geus teu walakaya. Tapi dina kayaan kitu hiuk atuh beledung. Si Oded harita ngagurowok solonton gebru awakna ti kusruk lantaran bobokongna aya nu ngajejek di tukang. Aduh sia kurang ajar bangsat ngajejek aing. Si Oded harita biwirna nerowe cok nyarekan kanu geus ngajejek ka manehna. Terus atuh gancang harita ngorejat nangtung bari jeung jajarik jegan. Terus atuh malikeun awakna ka tukang. Barang breh didinya geus nyampak saurang awewe anu keur nangtung ngapedega bari jeung melotot. Barang red kanyumayang si Oded kitu deui atuh si Juha duanana colohok bengong sabab teu nyangka maranehna bakal panggih didinya. Kunaon si Lent Oded? Juha kalaka melotot gitu heran sia maraneh teh bisa panggih jeung aing lain. Cek Nyumayang ngeheulaan ngomong ka si Oded katu si Juha. Jadi Nyai nu ngajejek akang. Heeh kuring, arek naon kitu? Nyai, keur naon make jeung aya di dieu? Nya kumaha kuring we teh kudu tatanya. Mangga sia ka ditu. Sia geran nyaring ka si Oded. Pagawean dengan ukur ngarampok jeung ngarampok we sia mah. Eueuh kebisan kabosen dasar badog sia. Cek Nyumayang ngomongna ketu samalah bari jeung nulak saking sagarupa hareupeun si Oded. Aduh,
Juha, dengekeun kumaneh euy, anak si guru ngomong meni galaknya. Alah, geus teu kudu lebat diajak ngomong atuh si Teh Oded. Pugu kebenaran si aku urang kediteangan, soklah urang ringkus sekalian. Si Juha atuh geus teu hayang loba ngadu omong lantaran manehna atuh geus apal kada sagaru rupa pamaksud Nyi Mayang nu tantu deuk ngahalangan deui kana naon rupa pagawean maranehna. Bada Juha, ayo urang ringkus euy, ngadah teu ngagokan. Dasar bangsat, irahasia maraneh carek insap teh sia. Seri sia Juha. Jempelah teh kudu mamatahan batur tewak Den Oded. Sebrut si Juha haritan narajang. Perep katuhuna ngahiuk bangbaraan ngancam kana palipisan. Hiuk gila-gila keplos Nyi Mayang rikat ngelokeun sirahna. Siak atuh Nyi Mayang malik narajang. Suku kencang ngablesur ngarah kana beungeutna si Juha. Hiuk paleu aduh. Siah nyuk suku si Nyi Mayang nangal pisan kana beungeut si Juha. Daligdeug si Juha ngadaligdeug bari jeung gogorawokan. Urang ajar si Mayang, wanian si gaing. Ngerasakeun si Juha. Sakedeung deui oge sia, diringkus si gaing. Sebrut. Nyi Mayang narajang digerakan gancang jeung kesit. Maksudna arek nimpah di si Juha. Tapi edas teu kanyahoan, pereup si Oded geus ngolebat manten, deuk nonjok kana puhu jelina Nyi Mayang. Atuh puguh Nyi Mayang teh haritang ngarengkog deui sarta sakilat deungeun anu katuhu dipalangkeun dipake nadah leungeun si Oded. Hiu yes atuh harita des leungeun Nyi Mayang atuh jeung leungeun si Oded duanana bantrok. Jarig-jarig awak Nyi Mayang harita ngajarig-jeg gitu deui awak si Oded sarua. Tetela sok sanajan ukur pangawak awewe tapi leungeun Nyi Mayang teh karasana muni asa teuas jeung gede pisan tanagana. Aduh, lumayan euy. Aduh, tanah-tanah ya awewe yo. Alah si Oded sia mah kalaka ngomong pidat busuk. Urang sia daek kaleku awewe sahulu maju si Oded. Cek si Juha harita manasan. Sok sia, maraju duanana lalah sakalian diberesan ku aing mah. Percuma sia dihidupan oge. Jadi garong we sia mah. Oh, eta harek ngaberesan urang cenah Juha. Meni juga nu heueuh nya si jurig ge tah. Si Juha jeung si Oded kalakah nyeleungserikeun ngadenge omongan Nyi Mayang kitu teh. Da ceuk pangrasana mah ceuk pamikirna bet asa pamohalan lamun ceuk Nyi Mayang bakal sanggup pikeun ngarubukeun maranehna. Nampo waktu cukup mangsanya kapan cak para pamirsa ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris maju bagian anu ka-83 nya. Hatur nuhun loh ku Mang Depi perhatosanana ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.